Tenang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pahmi Bapak nikahkan anjir ke anak Bapak anu namina Neng Siti Sitiana. Neng, aja teh kampung naon namina Neng? Kampung Munjul. Kampung Munjul. Mohon. Eta nu nikahan teh saha? Apa kisaran Si ka orang mana? di Munjul ka orang Cikancung. Cikancung. Oh, berarti cakatnya. Nah, Neng. Doa anak kanggo panganten, Neng. Doa anak kanggo panganten, doa anak. Semoga apa ya sama Allah. Sakinah ya. Sakinah we nya. Nah, kenal ieu Neng saya namina ieu. Sareng Neng Siska. Neng Siska. Nah, ieu jadi. Neng Sofia. Nah, tur nuhun Nengnya. Oh, dadah. Assalamualaikum sahabat Agus Beraya yang ada di manapun. Hari ini saya meliput pernikahan di kampung Munjul ya, Desa Sukomening, Kecamatan Sukomening, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share ya, biar tambah luas jangkauannya. Selamat menonton. Yuk, terima kasih. Tadi ya. Neng, Neng. Ibu nyenak, boleh Bu. Cakep Bu tuh. Wah, bapaknya enak banget Pak. Anu, Enak gajah. enak gajah. Oh. Iya, Mas. Oh, ngantri ini. Ayah dangdut, joget ya. Sempit. Ngantri. Pengantinnya masukin gangnya sempit di depan ya tuh. Oh, depan udah nungguin di depan. Boleh saling sama Mama. Tangan dulu. Mama Bapak saling.
Iya naib deh. Naib gabungan. Gabungan. Nya atuh Gunung Karunungnya. Mudun. Mudunya aja lah. Kurilingan Bapak mah. Kuringan naon? Lebih jauh, lebih biasa ka Pari Kader. ujung tuh kali itu. Terus ke ujung kali itu. Mangga tiasa ka Pari deui ibu-ibu. Pari Kader pasti kene kosong di tengah dulu. Karena umuman kan. Mangga tiasa nyeret ka Pari dia. Mangga. Ini masih lowong Pari Kader. Kosong itu. Mangga tiasa ka Pari Kader ka dieu. Moal Bapak. Masih lowong ka di mana? Itu bawa itu kosong kan. Sok ka dia ka Pari dia. Terus. Ayah kena. Itu sehari. Mereka yuk. Ayo kadang dulu kali. Hadirin para ibu para bapak simkuring kapetok pupun adi eta saha keluargana almarhum Cewati anu mana saurna tos beradinten kapengker ngawartosan ka simkuring cedah mangnyerenkeun mangnyanggaakeun. Alhamdulillah ku kudrat iradat katu takdir ti Allah oge simkuring tiasa nohonan kana eta tugas. Insyaallah aya sabaraha hal anu bade didugikeun ngatasnamakeun sesepuh di rombongan calon panganten pameget. Insyaallah engke didugikeun pointer-pointerna. Mong saca-acana oge simkuring ngaturkeun nuhun pangatur waktu kang jajab acara anu parantos mempersilahkeun di atasna acara atanapi ieu poin acara serah terima anu diawali ku panyarenan di pihak pameget anu insyaallah diwakili ku simkuring. Pang kitu deui ka para bapak, para ibu anu nembe nyambut karena padongkapan di rombongan di pribumi di tatamu tegesna ka rombongan di Cikancung ajantenkeun hiji buktos ciri-ciri yen khusus ibu ramana leng keimanan parantos dilaksanakeun diragakeun tegesna Baik Rahman, baik tetapi istilahnya menyambut menghormat kata tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doa
Tatampi kung sok sanaos mungkin tedegung hiburanana yaitu secara qabul bil halmah atos ditampi makana hidup kekenging hariwang yakin bakal ditampi munganu namina urang Sunda saya kubasa awang kubasa makana tahan tadi dia salim tahan 2 jam mulai das cekap canak kanggo cacanakan mangga di abumikeun we hari ini petugas di kantor urusan agama Kecamatan Sukomaning Parantos Rawu di acara orang lajakeun bae karena acara akad nikah mangga ka petugas tiasa kapayun kanggo siapkeun kanggo sahid saksi ada Dulur mah anak. panganten istri pada dikeluarkan moal hah? Pintan kahiji sini nyosokkeun data ye 2 insan bari jatuh perami mobil antawisna aturan pemerintah ayeuna buku nikah wilayah Selatan Panangan dia jumlah mas kawin tak dicatat tak penginten ke wayahananya kada ka kantor bade yang nyari ramah jadi buku nikah teh kada dicetak lamun buku nikah jumlah mas kawina dicetak ku komputer pelabankan aspal buku nikah teh asli tapi palsu nah kada diikuti katanya himbauan di pemerintah kayak itu kapungkur mah buku nikah teh ucap Astagfirullahaladzim 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang pahmi bapak nikahkeun anjeun ka anak bapak anu wasana dan Susi Setiana kaya mas kawin hukum mas 5 gram dibayar kontan. Nampi habi nikah anu Susi Setiana dan Susi Setiana dibayar kalau mas 5 gram dibayar kontan. Kalian yang mas kawin emas dibayar kontan lampi abdi begitu kontan langsung sakedik aya jeda ieu nya pada sempurna tenang Bismillahirrahmanirrahim. Yang pahmi bapak nikahkeun anjeun yang pahmi bapak nikahkeun anjeun ka anak bapak anu ngaminah jeung Susi Setiana kalian mas 5 mas kawin mas 5 gram dibayar kontan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pahmi Bapak nikahkan anjir ke anak Bapak anu namina dengan Siti Sitiana kalayan nganggok emas kamu emas kawin 5 emas 5 gram dibayar kontan. Tapi aku nikah karena Siti Sitiana dan si Bapak Dayat Hidayat kalayan nganggok emas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillah yang keprok kepati boy. Alhamdulillah lah kayak keprok ya. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafini ya kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajika min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat wa tunjina khairata fil hayati wa ba'da al-mamati innaka ala kulli shay'in qadir. Barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakum wa fi khair. Barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakum laka baraka alaika wa jama wa fi khair. Allahumma alik bainahuma kama alakta baina as-samai wal ardi kama alakta baina az-zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Para warga sadayana sing abdi menemukan panyaksen di pawarga sadayana sing abdi maya masihkan ini mas kawin kabojo abdi anu soleha anu cantik emas 5 gram dibayar kontan. Nanti abdi dibayar mas kawin caranya transaksi kamu kasih emas 5 gram dibayar kontan. Jazakallahu khairan kasih di dunia wal akhirat. Pemberi mas kawin asal dan kamu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khayraha jabarha alaihi awlika misalnya wa salih jamata alaihi